mentek aya anu lapor ka Gus Dur. Gus, ya, waktunya ada jadi presiden. Besaran mana dosanya antara orang yang menjual diri zina dengan orang yang korupsi? Gus Dur seri, tanyain dulu sama yang lain, baru ke saya, Gus Dur. Bisa ada Gus Dur. Tanyain dulu sama kiai yang lain, kan kiai yang lain banyak. Coba, ayo tanyain. Atuh nanya ke kiai anu, nanya oh besaran zina. Ke kiai anu nanya oh besaran korupsi. Ke kiai anu nanya oh besaran zina. Berdalil macem-macem. Gitu. Yang mengatakan besaran dosa wujud kidambako mukhalafat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahdulan dan hadiasi wong fi mustajaratin ing dalam nawati wadon kang den sewa wa mubihatin lan wadon kang ngawenengaken wa mahramin lan mahram wa in kana tazawwajaha lan sanajan anaya wong iku ngarabi wong ha ing mustajarah mubihah mahram wa syartuhu lan utawi syarat ijabul hadi at-taklifu iku den taklif ila sakrona anginggong kang weureu wa ilmu tahrimihi lan weruh ing den haram kenane zina wa hadul musani arrajmulan utawi hade wong kang muson iku den rajam wa huwa walan utawi musane mukallafun iku wong kang mukallaf hurun tur kang merdeka walau zimiyun goyaba walau zimiyun goyabah syafatahu bikubulin fi nikahin sahihin lan sanajan utawi wong kang mukallafe atawa muhsane iku kang kapiun wong kang kapir zimi goyabah kang nagaibkeun ya muhson atawa mukallaf ing hasyafah yang mukallaf kalawan kubul fi nikahin sahihin ing dalam nikah kang sahih la fasidin fil azhar ora nikah kang fasid ing dalam mungguh kaul azhar. Dulu ayo batur mah dagang teh dagang makanan minuman dagang alat-alat kendaraan dagang baju dagang berbagai-bagai alat-alatnya nama dagang apem bogana ngan apem doang disewakeun kunyana atuh laku disewakeun ya laku komonya nama kelas disewakeun ka bangsa karyawan murah tah mah karyawati deui jang bayar kontrakan 50.000 hutang murah Masya Allah sadaek na make 50.000 Masya Allah murah-murah bahkan aya nu 10.000 murah ya Allah murah biasa
kelas 10.000, kelas 50, kelas 100. Teu mah dipake nage di kawasan. Teu make kasur, teu make anggal. Di galengan los. Ayo terus. Aya nu rada kelas motel. Kelas bangsa di motel-motel. Ieu mah bangsa kelas 150, 200 sampai 500. Kelas mewah hotel. Di hotel ge sarua berbagai kelas. Aya nu 500, aya nu 1 juta, aya nu 2 juta, aya nu 5 juta, aya nu sapeting doang dipake 1 miliar. Saya mau nyaho. Moal jeung dina nyahona ge atuh jang naon urang. Jadi duit sia jeung imah jeung anak jeung pamajikan jeung harta teu aya 1 miliar. Di total teh nyana pakaian nyana pamajikan jeung anak jeung imah teu aya 1 miliar. Batur mah sapeuting jualan apem 1 miliar. Tinggal ngabiri-gidigna doang. Ngabiri-gidigna. Beberapa takos gitu. Masya Allah. Masya Allah. Itu di negara Indonesia ulah disangka mayoritas Islam. Tapi urusan prostitusi, urusan perzinahan, ambalaya. Baik anu ilegal maupun legal. Legal aya nomor NIP. Aja pendek nyawa naon nip. Jawa nya orang lembur. Beuh, dibandingkeun jeung aing urang kota. Nip. Naon cenah kieu nip? Aing ge teu nyaho. Asok deuleu we nomor nip. Udah. Aduh, ampun. Ieu Indonesia ieu. Di Indonesia teh legal. Ku pemerintah dilegalkeun. Minuman dilegalkan, perzinahan dilegalkan, dilokasikan ku pemerintah. Masya Allah, keramat tunggak dibombardir, dialokasikan di satu tempat. Masya Allah. Lamun di Bandung, naon gara Bandung ya? Gambar gua situ naon gara-gara. Tuh, siapa teh nyaho? Saritem. Karanti sia ge nyaho. Eta teh geus digulung ku pemerintah lantaran lapor ka DPR, ini perusahaan kami dibuka kembali. Gangdoli. Di mana cenah kieu? Aing teh nyaho. Tuh, sia nu nyaho goblok teh coba. Lah eta menggeus kelas-kelas anu aya merekan di Tangerang nu kukulam mun dibejakeun ambalaya. Dilindungi. Aya polisi nu ngalindunginana. Tangerang we Tangerang. Masya Allah karim. Mayoritas Islam. Jakarta geus karuhan, Bandung, Surabaya. Ialah negara nu mayoritas Islam tetapi tempat prostitusi. Tempat WTS, wanita tuna susila, tempat perek perempuan eksperimen, tempat jendu lain-lain. Emang kumaha gitu di Indonesia? Masya Allah karim. Terjadi di Kecamatan Pasar Kemis, aya suatu tempat anu ieu teh meragukan tempatnya. Ternyata begitu diselidiki bener eta teh tempat perzinahan. Laporlah urang ka polisi. Polisi teu bisa nanaon, begitu dedesak. Ya, mudah-mudahan ternyata orang di jorona dilindungi. Lamun henteu kula ngomong, habiskan. Coba kumaha carana. Jangan menunggu masyarakat. Padahal kula enggak bohong, masyarakat mana meureun. Awas, jangan menunggu masyarakat membakar tempat tersebut. Karakunya diselesaikan. Tadi Pasar Kemis. Komo Cikupa. Aing geus nyaho jasa. Deres da Pasar Kemis mah. Deres.
sebab awas lamun di pasar kemis kadenge aya geus aya jawara-jawara anu merapat ka kaula anu siap belum geus aya sababaraha jawara ka kaula pokona kiai asal aya perintah ti kiai itu sia menyedekeun ka aing bae atuh sia bae sinten cenah kumaha kiai bae Gusti teh jawara tolol tapi tetep artinya ngamakmum nyana bagus mumaha perintah kiai bae asal cak kiai belum geus sababaraha jawara di pasar kemis Cilongo kabeh sakecamatan geus merapat ka kaula asal cak kiai belum mantap kula mah tinggal menunggu di mana ya tempat beuleumn ya Allah karim ngancan kaur geraknya geus kasieun ti heula ieu mah keur carita secara nasional dilindungi oleh pemerintah. Bupati lamun teu melindungi moal kuat, gubernur mun teu melindungi moal tahan. Karena melindungi nyana berarti lamun paeh nyana sanajan syahadat karena melindungi permaksiatan tetap keyakinan urang di jero Al-Qur'anul Karim kurang dibaca jeung ucapan Kangjeng Nabi urang hadis kurang dibaca diuraikeun jeung ijma ulama kurang dibaca diuraikeun nyana melindungi walaupun syahadat tetap bupati ka surga ngan ngojay di neraka sakitu doang engke urang dada bupati tolol sia di neraka ge nyana nyebut tolol ka urang sia lebih tolol urang ngadu tolol kita sia nu tolol kaing sia ngadadahan kaing wajar dong bub ieu mah keur carita kitulah di Indonesia sekadar sentilan bangsa seperti eta nu jadi bupati kiai nu jadi gubernur kadang ustad nu jadi camat kadang ustad nu jadi DPR kadang kiai jeung ustad mampukah menangani tentang prostitusi mampukah meminimalisasikan tentang permaksiatan eta malah berjamur tumbuh luar biasa bagaikan jamur di mana-mana cal kula bae nu di imah bae nyaho atuh komo bupati kula bae nu di imahnya tuh komo DPR bohong kadik DPR teh nyaho kula ge nyaho je kiai sombong amat nyaho di mana nu bersangkutanana datang ka aing Waalaikumsalam ada apa mbak pasaran saya menurun Pak Kiai sial jasa cek aing apa ku aing we dibeli gitu beneran dia mah pasaran apa mbak ini biasanya rame kalau mau tahun baru tuh rame sekarang nggak ada yang booking saya Pak Kiai dagang apa emang iya inilah katanya saya tidak ada perusahaan lain kecuali dagang yang satu oh iya waduh, kulit cilik-cilik jakal ya pemajikan ya. Aduh. Aja ditanya dari mana asal, terus di mana tinggal, terus operasinya suka di mana, di hotel mana. Nyawai. Sebabnya anak kaing datang. Gua lah ditulis alamatnya. Besi sekali-sekali endek maksudnya gitu. Jangan nonton cek DPR jangan nonton ditulis besi ke DPR nanya ke aing mana buktina datangan ku sia coba je itu mah teu kudu datangan ieu mah memang paranti kula cek ya tangkorak sia tuh mau nanya aing karena racau di Indonesia kacau lain lalagaan kacau dah Masya Allah hese ngomong pamajikan camat daratang pamajikan PNS barang nu mantak daratang ka kula kunaon nya nangis sebel menghadapi suami di emang kumaha gitu janya lagi manusia ge sebel jasa cenah kula ieu mah nya kudu pepegatan jeung salaki jaya anak tapi salaki mabok bae salaki zina bae eta PNS emang kumaha gitu pemajikan camat ambalaya
laporkan ke bupati anak buahnya anak. Cek bupati nggak usah dilaporin, tak udah. Atau tahu kok diam aja. Ngan syukur bisa set-setan doang ya. Kumaha. Maksudnya aku pasti urang bareng yuk bupati jeung kula, bupati jeung ulama. Ieu para camat bareng yuk tegakeun ieu nagara boro-boro nasional Satangerang we urang rapihan. Can kadenge ku urang bupati urang ngarapihan nu kos kitu cenah teh kamari itu warung-warung nu di ditu tuh pernah teh sakali eta ge kula ge ngajempolkeun ka bupati urang aya sababaraha warung nu ditutup jerona mah nyaho teh ngan tutup alhamdulillah teh ge sakitu tapi cal deui di tempat lain geus kiai anu ngabahas tentang haramna hukumna geus pemerintah atau anu bergerakna kan ngaranna kerjasama ieu mah kerjasama lamun deuk naik jadi bupati bae kiai-kiai di sini saya bayar lu dakwahin gua lu ya awas bagusin gua tuh teh Kiai Pudoli tolol tan kos kitu naik wae kana ayo pelebah ngabangunan tuh ayo kerjasama yuk emang itu tugas kiai yuk urang bombardir tentang perzinahan kula nu ngomongna bahwa ieu hukumna haram pamarentah nu bertindakna ngaranna kerjasama kan mantep geus ketika nyana dek naik deui teu kudu nyana nitahan deui dulur bupati urang tuh deuleu jalan Baragus tentang prostitusi dibombardir kunyana aya nu korupsi kerjasama jeung nyana yuk salah teu aing ngomong eta kan ngeuna teu kudu dititahan kiai anu make hate mah teu kudu dititahan asal positif bae geus cuman teh kula mah hayang WH ngajajal jadi gubernur teh ngajajal bae heula kunaon ieu lantaran jalan ketika nyana jadi wali kota Baragus ketika itu aya anu kumpul-kumpul tuh di anu osok make celana saki sapatuna panjang teh naon kana ngaranna teh batuna sakieu celanana pos sakieu geuleuh tapi lamun beurang nyana manggulan minyak umpeting cambrok naon ngaranna kos kitu naon ngaranna sia nyaho bae asana langganan Haji PND boye kunyana dibombardir tidak mau tahu pokoknya Tangerang tidak boleh ada yang begitu kemudian aya penyanyi dangdut anu pohara jasa kunyana diturunkan eta sakitu geus alhamdulillah tidak boleh ada yang terlalu porno sakitu geus alhamdulillah kan teh tarariis negara adapun urusan kadituna nu bener cenah rada deres rada deres pembangunan sekolahan gunyana dibangun kan urangnya karasa isi asal asup ka Kota Madya jalan ngarenai ka sisi di kitu komblok kunyana jija ngarenai sekolah-sekolah dibangun kantor dan lain sebagainya dibangun teu kudu ngomong bagus adapun nyangan nu bener jasa mah tuh hese nya nama atuh ngorek-ngorek kagorenganna bae ieu musuh nama teu neuleuh positifna urang mah kajen kagorenganna urusannya tapi positifna aya nah geus teu kudu hayang nyobaan coba jadi gubernur di Banten hayang nyaho kumaha ye nya ngabangun tante kula mah teh pikiran teh kos kitu teu kudu dibere duit aing mah teu kudu dibere duit lantaran ieu tukang endog geus lalaporan ka aing kunaon parareupes kiai endog cenah badoh bupatina saha pugu nyaho kula ge teh nyaho cek endog kula parareupes emang kunaon jalan ancul-aculan cek tuh hiji tukang endog geus teu ngadoakeun ka bupati kadua tukang piring katilu Ki Pudoli teu ngadoakeun sebabnya pernah diondang tilu sapeting teu datang kadu hiji kena jalana sial jore jasa terhambat oleh jalan bubar jamaah sial jasa ieu bupati Ki Pudoli lain aing aduh Masya Allah ulah mah
nyobaan nu bisa ngabangun saha sih ieu teh kudu mere duit ka aing mah dihayu-hayu ku aing dibere naon ku ajan teh ngan hayang nyobaan coba tah Banten bagus henteu sih dicekel ku nya lamun henteu urang turun ke jaran teh aya WH lu turun lah emang kenapa gua yang naikin lu nggak bisa ngabangun gua turunin ya ntar dulu dah nggak gua turunin aja sekarang ya ntar turun gua sebulan lagi dah nah iya mah keur carita kenyataan henteu kudu diberena naon ya aya buktina tuh dek ngomong naon eta mah nya mah bu wah mah begini nyahonan nu gorengna bae teh nyaho kan nu goreng emang teh nyaho tuh nyaho kegorengan we atuh nyaho bidang ieu ngan teh kudu positif bae urang mah rakyat leutik tapi ieu mah padu positifna mana Masya Allah ih ngaji kumaha sih kiai ngaji mah ngaji bae atuh ulah sok hambalaya iya keur ngomong mustajaroh wanita menyewakan apemnya aya sarwiti nyewakeun barangna imimiti nyana pernah dipake di kelas bawahan lantaran rada boga wajah naik ke kelas menengah kuarinya naik ke kelas atas satu malam 10 juta sarwiti hebat jasa sebab awakna diurus pokokna mah geus hebat jelema boro-boro neuleuh hareup dan neuleuh tukang lagi geus gaceng mana hebat jasa berat neuleuh boro hareup dan tukang lagi geus gaceng jadi geus kujana teh aduh baju nage anu ketat teh kemudian rada carang teh haju lempang nage geus dilunggak lenggok geus komo hareupna karak tukangna doang suani 5 juta begitu neuleuh dadana mentol 10 juta Masya Allah Masya Allah zaman baheula mah hese neangan awewe kitu teh kudu ka kota ayeuna teu kudu ka kota atawa kuari orang lembur ge bisa make HP geus dipasarkeun melalui HP geus dipasarkeun berbagai kelas hayang nu hideung pencetak wah takroni keluar dan negro hayang India coba tet wahai Hema Malini babaturana kalaluar teh hayang Sincek tet wah baturan cenglung datang tuh pencet ke urang Mesir urang Libanon araya urang Arab aya Arab urang sedih lamun neuleuh urang Arab di Cipanas marabok zararina ketika urang dititah mencintai Arab ku Kangjeng Nabi cintai dah Arab karena kula urang Arab teh Kangjeng Nabi ketika urang mencintai orang Arab mantap sebab dititah ku Kangjeng Nabi cintai Arab sebab kula urang Arab cek Kangjeng Nabi orang yang tidak mencintai orang Arab berarti tidak cinta kepadaku cek Kangjeng Nabi tapi ketika orang neuleuh di Cipanas marakesan sakelana sakit marabok zararina aing teh kumaha cintana ieu ka Arab oh geus lah cinta aing Arab nu di ditu bae ulah Arab nu di dieu tuh kan orang Arab bambalaya kuari lamun sia yang nyobaan orang Arab sok gerak moal karasana naon siapa seri heran maksudnya tidak seimbang antara kepujaan lu dengan kepujaan dia cak orang Arab aing asa digere cak eta teh sarwiti nyewakeun daganganana Zaid nyewa nu jadi masalah Ki Zaid nyewa bobogaan sarwiti ya kumaha ye wajib jihad wa yuhaddu wajib jihad Zaid anu nyewa bobogaan sarwiti wajib jihad pancena nyewa panima nyewa kok nyewa sih bisa jihad kecuali maksa ieu nyewa kumaha kita engge teu nyaho eta barang sewaan pan aya barang sewaan mah kudu diserahkeun urang nyewa motor sewa motorna tah kuncina. Nyewa mobil, mobilna tah kuncina.
eta kudu kitu nyewa imah keluar nu boga imahna tah imahna. Ieu mah kan nyewa barangna kok jeung sarwitina. Kuduna ku sia dipacul. Bawa barang nu deuk disewana bae. Ulah jeung sarwiti da tuh. Ya urang lamun nyewa motorna serakeun, nyewa mobilna serakeun. Tuh, nyewa kapal tilok jeung nu bogana, kapalna bae urang. Ieu mah nyewa bobogaan sarwiti kok sarwitina milu. Eta nu jadi masalah. Lamun endek sompan. Sia nyawa ke bahasa sompan teu? Tuh, Sunda mah aya sompan. Coba Melayu, apa tuh sompan? Melayu tuh ada apa sama so? Kalau Sunda mah kan ada sompan. Sompan itu adalah barangnya disompan. Jadi dapat itu barangnya doang, orangnya mah ke sono. Nah, kalau Melayu sompan apa? Hah? Kupas, itu bukan kupas. Pesek sama tuh. Makanya cek ulama embung make bahasa Melayu kurang bahasa Melayu. Sompat sompat serem. Nah, wari wajib bae di haji Said nyewa bobogaan sarwiti sebab sarwiti na milu. Wajib dihad paehan lamun muson. Namun teu muson ranjang. Mentek aya anu lapor ka Gus Dur. Gus, ya, waktunya ada jadi presiden. Besaran mana dosanya antara orang yang menjual diri zina dengan orang yang korupsi? Gus Dur seri, tanyain dulu sama yang lain, baru ke saya, Gus Dur. Bisa ada Gus Dur. Tanyain dulu sama kiai yang lain, kan kiai yang lain banyak. Coba, ayo tanyain. Atuh nanya ke kiai anu, nanya oh besaran zina. Ke kiai anu nanya oh besaran korupsi. Ke kiai anu nanya oh besaran zina. Berdalil macem-macem. Gitu. Yang mengatakan besaran dosa zina daripada korupsi berdalil bahwa zina itu merugikan orang lain. Zina itu tidak merugikan orang lain, bahkan membahagiakan yang nyewa. Jadi kalau zina itu membahagiakan, menyenangkan yang nyewa, jadi dia mendapat uang, orang yang nyewanya senang. Kalau korupsi ini adalah mendapatkan uang tapi merugikan orang lain, berbeda. Zina mendapatkan uang yang nyewanya senang, berarti menyenangkan orang. Zina. Tapi kalau korupsi ini merugikan orang, dapat uang tapi merugikan orang. Nah, ini dosanya mana yang satu menyenangkan, yang satu merugikan? Cek Gus Dur, mantap juga pembahasannya tuh. Gus Dur bisaan. Coba yang lain. Terus yang lain berbagai dalil. Enggak ada yang benar, Cek Gus Dur. Semuanya enggak ada yang benar. Adapun dosanya yang memberikan itu mah Allah. Adapun usulannya saya tidak terima. Loh, kiai-kiai nu sajian ngambek ka Gus Dur. Kenapa enggak diterima? Ini kan hukum. Kenapa enggak diterima? Enggak diterima. Urusan yang memberikan dosa itu urusan Allah. Terserah Allah. Tapi urusannya saya tidak menerima laporan seperti ini. Emang kenapa Gus? Sebab yang laporannya setan. Beres Gus Dur masa gitu. Nggak bisa ngomong deh. Yang laporannya setan. Udah. Jadi karena setan saya tidak menerima laporan dari setan. Bisa entah Gus Dur. Jadi kiai-kiai yang ada di depan saya itu sama-sama setan. Sebab dia itu memperhitungkan dosa aja. Padahal mah nggak usah diperhitungkan, semuanya setan. Bisa entah Gus Dur. Nggak perlu laporan. Sebab itu mah setan semua. Jago na Gus Dur. Masya Allah. Dia ngomong kieu, meureun kiai, eta mah meureunanan anu zina mah lantaran membahagiakan, nyenangkeun anu nyewa. Geus kajeun lah soal zina mah haram tapi nyenangkeunana pan idkhalus surur. Sial jasa jelema. Kan idkhalus surur mah dakhalal jannah kiai. Amo teu kira-kira. Aduh teu beres sih kabeh.
Ini kalau surur ge ieu mah sebab setan. Saku macak Gus Dur tadi. Kalau udah satu kali setan semua enggak bisa. Tuh, jago Gus Dur. Sekali ngejawab kabeh. Usulannya setan. Enggak bisa diterima sama Allah. Jadi kalau sururnya setan juga. Enggak bisa. Guys, kesimpulan nama kisah nyewa barang Sarwiti untuk dizinahi, maka wajib jihad sebab ieu sewaanana wa aqdul ijarah batilun, sebab sewaanana batal, tidak sesuai jeung aturan fikih. Jadi berarti anu zina nyewa wajib jihad, tugas pemerintah. Kiai mah hanya memberitahu tentang hukumna, bahwa ketika ia jelema nyewa barang awewe zina eta teh haram, wajib jihad. Nu ngalaksanakeunna pemerintah, kerjasama kiai dengan pemerintah, mantep negara. Kajian demokrasi gak masalah. Atau cenah bertentangan dengan demokrasi, dan demokrasi malain kos kitu sebab demokrasi maham. Atau lamun kos kitu bangke ngaranna memaksakan hukum Al-Qur'an, sebab ieu hak asasi manusia mah didinya teh aya azas manusia. Oh, lamun kos kitu berarti memaksakan demokrasi, bertentangan jeung Al-Qur'an. Tinggal percayaan ka Qur'an teu percayaan ka ham, tinggal kitu bae. Percayaan ka Qur'an salamet sia, percayaan ka ham cilaka sia di akhirat. Sakitu doang. Ulah kitu cenah ge aing mah kitu bae. Ini kitu bae mah pokona eta Qur'an. Geus beres. Sakitu titik. Aduh. Cenah kiai pan kula ieu berat jadi pemerintah. Berat jadi panggul bae Gus ya. Ngarasa berat atuh geus tinggalkeun. Ye, lamun teu kula didinya cenah acak-acakan. Sia didinya ge acak-acakan. Mun kitu sia didinya teh acak-acakan atuh geus. Lain lamun kula eureun leuwih acak-acakan. Atuh antepkeun kan acak-acakan. Hayang nyaho ke ge raya tudang kabeh acak-acakan mah. Daripada kos kieu acak-acakan teu acak-acakan teu. Ayo sia nyalametkeun awak sia. Tugas nyalametkeun awak sia tuh sia. Sia ngarasa berat cicing didinya atuh. Atawa teh kula mah deuk didinya bae tapi deuk diperjuangkeun semampuan. Tah, masalah perjuangkeun ku sia. Hayu salila sia. Jadi itu pemerintah perjuangkeun kumaha carana. Hayu perjuangkeun. Lalaunan Allah Maha tahu. Sia keur memperjuangkeun eta. Jieu teh kudu ese-ese. Teu kudu ese-ese. Ya Allah mah nyahueun ieu. Engke ge karasa jelema nu mais kitu tarasi ambeuna ge bakal ambe tarasi moal daging hayam moal jelema mais daging hayam ambeuna ambe daging hayam moal bau tarasi sia cicing di kiai didinya ambe kiaina bakal kanyahoan sia cicing jadi kiai ambeuna ambe lain kiai bakal kanyahoan ulah nyalakeun masyarakat ka ambe ku masyarakat. Ieu mah kiai, ieu mah lain, ieu mah kiai, ieu mah lain. Ambe masyarakat nyaho. Kiai teh anu ku sia keur dipais, engke kaambeun ku masyarakat. Ieu mah kiai pamarentah, ieu mah kiai lain, ieu mah kiai negakeun hukum, ieu mah kiai campur aduk dan lain. Atuh kaambeun ku masyarakat. Pamarentah geus sarua ieu mah negakeun hukum, ieu mah negakeun negara, ieu mah negakeun dirina, ieu mah atuh kaambeun ku masyarakat. Teu kudu nyalahkeun jeung ketika disalahkeun teu kudu marah. Sebab naon? Ieu tarasi lamun dipais ambeuna moal daging hayam. Boro-boro daging hayam teri ge moal. Heuh, buat tarasinya. Ih, cacak ieu mah lain. Naon daging kotok? Ambeun sia salah goblok. Tarasi kajian hukum mah. Hayo. Teh kan Gus. Eta kolot baheula bisa arias. Sok, pais naon bae ka ambe aslina. Urang jadi kiai ka ambe aslina. Urang jadi pemerintah ka ambe aslina. Tinggal kitu bae. Geus teu kudu hese-hese. Masya Allah. Had jelema nu zina mayar had. Kanjeng Nabi ke di akhir zaman bakal timbul awewe kos di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah teh awewe make tarif di lawangna. Aya awewe hargana sekian nu ieu harga sekian nu ieu harga sekian di zaman jahiliyah. Nu manta Kangjeng Nabi dijelaskan dina berzanji wa akrim bihi min nasabin taharahullahu ta'ala min sifahil jahiliyah orang nazidul iraqi wariduhu. Nah eta tah min sifahil jahiliyah. Akrim bihi pohara pisan mulyana Kangjeng Nabi
min nasabin ditinjau tina jat turunanana taharahullahu ta'ala anu Gusti Allah geus nyampurnakeun geus nyucikeun katurunan Kangjeng Nabi tina naon min sifahil jahiliyah ila perzinahan zaman jahiliyah. Kangjeng Nabi mah min karimin ila karimin wa min tahirin ila tahirin wa min karimin ila karimin. Teu pernah aya anu zina turunan Kangjeng Nabi ti ditulah ti Kangjeng Nabi Ibrahim tos min tahirin ila tahirin wa min syarifin ila syarifin wa min tahirin wa min karimin datanglah naqalahu ila maqarrihi min sabdapati aminataz zuhriya wa khasahal qaribul mujibu bi antakuna ummal limus Tofa naqalahu ila maqarrihi min sadapati Aminat az-Zuhriyah. Masya Allah ti Kangjeng Nabi Adamna terus naqalahu ila maqarrihi min karimin ila karimin wa min syarifin ila syarifin. Kangjeng dibersihkan tahharahullahu min sifahil jahiliyah tina perzinahan zaman jahiliyah. Kumaha emang zaman jahiliyah make tarif. Jadi baheula mah di zaman jahiliyah mah neuleuh. Wah, ini tarif 5.000 nih. Barangnya kayak gimana nih yang 5.000 nih? Ini 10.000. Ini 50.000. Yang ini 100.000. Ini 1 juta. Terus tarifan. Terus datang ke 5 juta, datang ke 10 juta, datang ke 1 miliar. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi, awe-awe make tarif. Di zaman jahiliyah kuari datang deui ka zaman kaula. Zaman urang ayeuna sifahil jahiliyah. Masya Allah cak Kangjeng Nabi engke bakal timbul deui sifahil jahiliyah. Saya izamanu bakal datang di hiji masa di mana masa eta adalah jelema dalaharna make kalamna, jelema daharna make jual diri, make tarif. Numantak wa min alamati sakkasatu waladiz zina. Di zaman jahiliyah lantaran rombongan nu ngazinahanana ketika hamil lahir ka dunia aya tukang tebakna dukun ieu anak nu saha nu jadi sebab awewe sanajan ditindihan ku 10-an ditindihan ku 20-an ku 50-an anu jadi nama ti saurang tilok aya babarengan tilok sebab ketika cai mani asup trot nutup peranakan trek sanajan timpah deui kuno ieu mal asup timpah deui kuno ieu mal asup timpah deui kuno ieu mal asup nu mantak aya dukun paranti nganyahokeun anak saha ieu di deuleu halisna di deuleu tarangna di deuleu irungna nu paling mantep di deuleu tapak kakina begitu di deuleu telapak kakina urang aya dukun khusus paranti nganyahokeun anak saha geus lamun aya 10-an pelakuna ieu ka mana lompatna ieu anak ketika lahir begitu di deuleu dampal sukuna sarua jeung dampal suku Haji Pedi akukeun Haji Pedi beres mau tidak mau bawa aduh pelakuna ulah hese-hese ieu hade jadi ku ari lamun kita dihad jelema anu bebelian kos kitu Masya Allah kari sambalaya geus puguh nu zararinah biasa ieu mah nu sewa hotel-hotel Tangerang, hotel Jakarta, Bandung, Surabaya. Masya Allah. Anu siap booking kemana bae jadi pendamping sila buah hambalaya. Anu siap dibawa ke Singapura, dibawa ke Eropa, dibawa ke Amerika. Anu siap jadi pendamping, dibawa di urang. Jadi simpenan di tindun di Cipanas, tindun di Bali, tindun di berbagai daerah. Aya pejabat anu kuari boga pamajikanana 30. Pejabat boga pamajikanana 30. Kula mah nyaho. Mungkin pengajian di dieu mah kula mah nyaho. Di unggal kota aya nyana, moal dibejakeun aya naon di kota eta moal dibejakeun. Ngan setiap aya eta nu nyana aya pamajikanna. Setiap aya eta nu nyana aya pamajikanna. Di Jakarta aya, Tangerang aya, di Cianjur aya, di Bandung aya, Semarang aya, Surabaya aya, di Padang aya, di Palembang aya, asal aya eta bae eta nu nyana, eta teh aya pamajikanana. Coba cenah kieu aya moal dibejakeun. Kecuali saya nyogok ka aya. Nyogok dibejakeun, hook panai sogokan mah. Naon cenah teh kieu? Ya moal dibejakeun nyaho jasa ieu mah. Asal di Tangerang, asal di kota aya eta, oh eta teh nu pejabat si anu. Eta teh pamajikanna penungguna di dinya. Di jumlah kuari di jumlah
leuwih ti 30 ngan nu jelas nama 30 geus aya 30 berarti nu nyana kabeh apa majikanana pejabat ku ari masih kene Ye, mantep acak-acakan kumaha negara. Mungkin bupati ge moal nyahoeun atawa leuwih nyaho teh aing. Nyaho aing mah. Barang saya aing di imah teh nyaho be. Berencana kieu mah boga HP, sadap ku si HP aing. Sadap nomor sabaraha. Ye, aing baheula mah boga 007. Hebat jasa apa yang 007 Masya Allah nganyarahos ya 007 pahala tama bintang film nanti James Bond pahala wa yuhadu fi mustajaratin had berarti lamun kudu dihad ambalaya di kalangan pengusaha di kalangan pejabat di kalangan kelas elit mah ambalaya kudu dihad lain kudu dimulya-mulya. Mata ketika orang yang mulia Bapak Menteri anu yang mulia Bapak yang mulia Bapak DPR dek mulia di mana tuh jajan sok ngewana Masya Allah aya kelas elit pernah datang ke deka kula minta cai sarua karena bookingan dibatalkan bookingan dibatalkan emang gelis jasa bener gelis jasa kula ge nyaho kanu gelis belah turunnya di sedan heran sedan hidung Masya Allah terus keluar maka baju ge ketat luar biasa ya Allah ya Rabbi kulit jelek-jelek bae pamajikan aya we aja ditaja aku kula khusus nanya lagi geus lah tadi campurkeun jeung batur ngajak dari mana pejakennya dari Jakarta aslinya Padang asli nama ada kepentingan apa Mbak begini Pak Kiai waduh bookingan saya dibatalkan Pak Kiai bookingan apa ya mungkin Pak Kiai udah tahu lah katanya orang pura-pura teh nyaho bae padahal mah nyaho pasti eta tapi ini rahasia Pak Kiai bookingan anu ya iya siapa yang bookingnya ya ini pejabat ya Allah cekuda teh kenapa dibatalkan mungkin ada yang lain Pak Kiai mohon supaya pengajuan saya ini tidak dibatalkan ambo budak aing ngadoakeun kumaha sial goblok aing ngadoakeun kumaha ieu aduh Masya Allah kula langsung nyokot cai langsung ke kamar hadiah ka Kangjeng Nabi ka para wali ka guru rada kebel kula di jero maksudnya sebenarnya mah tuh teh kudu ku batur aja ku aing geus siap ieu ngalamun naudzubillah min jadi nyaho mantap kula teu bisa dibobodo nelayan sok tukang paranti kos kitu kajen dihenteu teh ge pelakuna datang ka imah deuk kumaha henteu atuh kajen teuing lurah sejuta kali ngomong henteu Pak Kiai tah masakan jang transaksi jang sare jang dahar teh podol sero jelema da ge ka aing datang ji saksina Allah aing nyaho besi pajar bohong tah dicatat ku malaikat besi pajar bohong henteu bohong nu nyaho ya tapi malaikat nyatet jangan datang ka aing aja ku Kiai dikumakan urusan aing teh ieu carita naon kerusakan anu naon wajib dihad berarti kan wajib dihad loba jahasan wajib dihad ya Allah aja ku ari diantep ku pemerintah bahkan pemerintahna sebagian pelaku atuh deuk kumaha teu hancurna negara deuk kumaha teu korupsina arahna ge ka dinya pasti korupsi sebagian walaupun sebagian henteu sebagian tuh yuhadu fi mubihatin aya awewe rangda tinggalkeun ku salakina kuari nyana geus sataun teu boga salaki pemandangan di luar anu mengarah kana perwatian perjimaan perzinahan ambalaya
nyana kagagas udang birahi datanglah lalaki kunyana diomongan, Pak, saya mau sodako sama bapak. Waduh, sodako apa, untuk masjid? Dah bukan. Sodako apa? Sodako diri saya mah ikhlas udah buat bapak, karena saya udah lama ini nggak punya suami, saya ini kesepian, udah saya mah sodako aja dah, tanpa harus bayar, karena Allah. Sialnya sampai gobloknya setolol. Tak baru diri itu nama, karena Allah. Waduh, masya Allah. Wa mubihatin, had jelema anu ngamanggakeun parjina supaya diwati. Had bae sarua. Lalakina kudu dihad, awawena sarua. Sebab naon? Sebab li'anal boga la yubahu. Sebab bobogaan mah teu meunang dimanggakeun begitu saja. Teu bisa. Emang beca main ceklak-ceklak bae. Teu bisa ieu mah, tetep dihad bae. Nu ngamanggakeun barangna emang teu loba. Zaman kula keur di Garut bae ge, pan di Garut mah loba awewe nu ditinggalkeun ku salakina nelayan, pelaut. Balik da teh 6 bulan sakali. Ieu pondok pesantren Kresek, belah dieu aya nu ditinggalkeun ku salakina. Kula harita nanya, "Ai si imah bagus amat imah gedong, tapi lalakian." Oh, lalakina teh ya nyana digawena di laut. Balik dah 6 bulan sekali. Nah, ieu pamajikanana kan ditinggalkeun 6 bulan. Emang kumaha gitu? Jadi na kitab nage kapan awewe mah ieu panaon gitu ngana syahwatna 9, lalaki mah hiji. Lalaki bae ge utan aton. Atau kok nyana 9 syahwatna nyana mah. Ngan boga isina nyana mah gede, aya lalaki mah boga hiji isina leutik. Geus boga hiji ge lantaran teu boga kaisin main porosot-porosotkeun bae. Ari awewe mah bertahan lantaran sanajan syahwatna gede ngan gede kaisin, tapi di mana-mana di deketan masyaallah awewe. Nah, kuari eta tah ieu mah keur carita di daerah Garut bae, eta kok dirinya nyana sorangan bae. 1 tahun macarnya ka 2 tahun mah mulai horenganan ngamanggakeun dirina. Belah ditu aya deui ibahna buah agreng, tapi kok penghunina awewe wae lalakian horeng sarua. Lalakina di laut sarua. Beuh, 1 tahun sekali balik. Wah, ketika di Bandung nu mantak baheula mah aya disebut tante tuh siapa nyaho bae. Goblok sia mah. Aing can ngomong sia nyaho. Bandung eta, ya Allah ya Rabbi Karim. Masya Allah. Eta ngamanggakeun dirina. Nu mantak aya lalaki datang ka Kresek, ceurik di imah kiai, haju ka kobong kula ka pondok kula, ceurik. Begitu ceurik, kunaon dia tobat. Cek euna kumaha carana tobatna. Tuh ya tahun 80 hiji eta. 80 hiji. Kunaon emang tobat dina naon mabok lain, cek dina naon? Kula ieu sok dibeli ku awewe nu ditinggalkeun ku salakina, dibeli kula mah dibeli. Lain sakadar dimanggakeun. Hajunya dibere obat supaya kuat, dibeli nyana teh. Jadi lalaki belian lain wanita belian. Lalaki dibeli. Teteh nyaho teh tahun 80 hiji tobat, cek nyana teh ieu kumaha tobat datang ka kiai. Kajengan almarhum kita ke pondok kula ngobrol jeung kula nu mantep deuk kumaha naon kitu ngaranna barohong na janyana pelakunan udah datang ka kula ji deuk kumaha nyana teh geus dibeli ku sababaraha tante wari nyana inget bu aing bakal paeh jakeun teh tobat masyaallah eta baheula sedengkeun mah min zamanin illa ba'dahu syarrun eueuh hiji zaman kecuali sabadan leuwih wah lu jahat lu goreng. Atau komo ayeuna cacak tahun 80 hiji kos karar itu. Komo ayeuna naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Nah ieu mah keur carita di Indonesia moal aman-aman sebab nu kos kitu dilindungi, dialokasikan. Polisi teh tita ngamankeun nu kos karar itu, abri tita ngamankeun nu kos karar itu. Hegae
urusannya anak mah kulamangan sakadarnya ditekan kebok-brokan bangsa, kebok-brokan negara. Jangan tetean menurut agama men kudu dihisa, kudu dihad. Ketika teu dihad karena undang-undangna lain berarti aman. Gerapae? Gerapae? Engke bakal karasa. Sakitu doang teu make Al-Qur'anul Karim. Karena leuwih gede. Kamana ieu ka demokrasi gae, mangga-mangga teh teuing terek ngaroba teh naon, ngan rasakeun ke mun paeh. Sakitu doang. Karena kunaon atuh teu daek dirobah make Al-Qur'anul Karim. Had, jelema anu mustajaroh nyewakeun bobogana had. Mubihatin had. Ketika teu dihad karena teu aya undang-undangna, walaupun dibuat ditentang karena demokrasi di jerona eusina Katolik, Protestan, Buddha, Konghucu, Hindu, Islam. Dia tidak setuju. Jadi berarti orang milu kanun minoritas. Sekali pemerintah ngalaksanakan tugas hasil daripada dewan. Ya masalah guys, di dunia mah aman-aman saja. Hei guys, itu bupati, itu gubernur aman lah, itu presiden aman lah. Nanti berapa tahun engkau menjabat? Ketika engkau menjabat, kenapa engkau tidak robah? Engkau agamanya Islam dan berapa kiai yang mengutarakan bahwa tentang itu harus jihad. Kemudian kamu tidak mendengarkan aturan-aturan Al-Qur'anul Karim oleh kiai dijelaskan. Nah, dari berpaling kamu kepada ucapan-ucapan kiai, inilah siksa yang harus kamu rasakan. Kuari make dasi, make kenong gede. Lamun kiai nu nyaho, inilah belum neraka jahanam. Dia ada kemana ya tuh? Ya iya kudu dihad haju henteu. Emang lantaran aman-aman bae haju kuari aman bae henteu paeh siksa. Lamun teu boga keyakinan kos kitu atuh urang teh leutik gimana? Analitik gimana moal diangkat jadi solihin? Komo jadi wali. Moal atuh. Kabelah dituna akur bae jeung nyana. Ketika urang ngakuran ka nyana, urang disa daun kompetkeun jeung nyana, disiksa sarua bae. Siksa sarua bae. Madak ieu teh bentuk bahwa kula khususna teu ridho teu satuju ayana awewe aya awewe anu nyewakeun. Lah mun kiai bae teu kasewa, bisa oge sih. Tuh ayalah awewe anu ngamanggakeun bahkan meuli lalaki teu ridho teu ikhlas. Lantas kemudian pemerintah tidak memberikan tindakan, saya tidak setuju dengan diamnya pemerintah. Geus ieu teh jadi saksian ku sia Haji Makmun nyaksian ka aing tah. Tuh guys, ke di akhirat kan aing dipanggil. Aja Oce. Ya. Kamu hidup berapa tahun? Kenapa tanya-tanya saya? Tulisannya berapa tahun situ? Kok kamu balik tanya lagi? Oh tenang aja, saya mah tenang. Ditanya oleh kamu tuh tenang. Terus kamu hidup di zaman presiden siapa? Presiden Soeharto, Presiden Habibie sebentar, Ibu Mega, Gus Dur sebentar, kemudian Bambang, SBY, kemudian Jokowi. Itu presiden-presiden saya. Adakah kamu mendengar dari presiden-presiden itu memberantas tentang prostitusi? Gak tahu, saya enggak ngedenger. Bupatinya siapa? Saya bupatinya dari Muhdi, kemudian bupatinya itu terus kesananya itu Tajuh Subirin, kemudian yang ABRI itu siapa Sipullah, kemudian yang ditangkap itu Pak Agus, kemudian saya tahu itu ditangkap sekarang masih ngonci dia. Kemudian Pak Ismet, kemudian Pak Zaki, putra daripada Ismet, itu bejakan gua kawan tuh. Sekarang ngangkat malaikat itu bupati-bupati saya. Pernahkah mendengar dia memberantas tentang perzinahan? Tidak. Pernahkah dia memberantas tentang perzinahan dari mustajaroh yang menyewa-nyewakan YANEWTS? Tidak. Pernahkah kamu mendengar wanita-wanita yang mempersilakan farjinya untuk dinikmati oleh? Tidak. Mungkin kamu salah satu yang meridhoi. Tidak Pak. Tidak. Kenapa kamu diam saja? Saya pernah cerita di majelis salim, saya tidak ridho. Siapa saksinya? Lamun kula nyaksikan Haji Pendi, tadi percaya ku malaikat.
tidak percaya? Tidak. Kalau itu mah tidak adil. Aduh perlu. Nah, iya, kan kejamaah. Oh benar. Oh iya, aman. Itu baik nih soalnya saya saja. Orang DPR lain kan orang ngajukan undang-undang yang mau diterima. Iya baik ngaji. Wa mahromin jeung mahram. Zaid bogadi, kemudian Saimah Zaid melakukan prostitusi jeung adina, naudzubillah min zalik, ngawati adi had, ngawati teteh had, ngawati bibi had, lain ngawati zina, ngazinahan adi had, ngazinahan teteh had, ngazinahan bibi had, ngazinahan uwa had, ngazinahan indung had. Sanajan cek indung nadu, mama ini kesepian nak. Coba sini tolong mama kasih madu yang manis. Aduh, si mama na tolol betul. Mah, apa-apaan? Saya kan anak mama. Iya, biarin anak juga. Cari yang lain aja. Saya carikan tetangga, jangan. Engkau aja, aku cinta padamu. Goblok. Iya, mana bogo ke anak. Aja zina aja anak. Abai, sarua baik. Masya Allah. Karim. Wa in kana tazawwajaha sanajan hanyukunya na dikawin. Zaid pernah nyawa Sarwiti haju dikawin had bae. Zaid pernah zinah jeung awewe anu ngamanggakeun bobogaanana sanajan dikawin had bae. Zaid pernah ngalakukeun jeung adi sanajan haju dikawin had bae. Had bae tetep zina. Wa syartuhu wallahu a'lam